Pangkeun wasta abdi Muhammadus Niusaini kawit di kelas 12 IPS Madu Society. Di dia abdi bade nyaritakeun sebuah novel anu judulna Misteri Hauh Geulis. Pangarang Dadan Sutisna, pamedal PT Kiblat Buku Utara tahun 2003, citakan 2017, kandel buku 84 kaca, harga buku 15.000. Ngawakilan eusi sabab nyambung jeung salah sahiji alur tempat dina eusi carita. Novel ieu ngagunakeun sudut pandang jalma katilu. Sinopsis carita nyaritakeun barudak nu keur pakanci ka hauh geulis, nu keur harenghang lantaran aya budak leungit. Diran salah sahiji budak nu keur pakanci teh maksud neangan eta budak. Manehna ngajak babaturanna Emot jeung Rina pikeun ngajugjug leuweung tutupan. Mimitina mah Emot jeung Rina teh bungeun, tapi diran keukeuh hayang neangan eta budak lantaran kapangaruhan ku carita mistis. Arindit ti lemburna teh raremcepan lantaran sieun katanyahan ku paguru, makaning maranehanana can nyahoeun siga kumaha ari leuweung tutupan teh. Sabandiran Rina jeung Emot indit, budak nu leungit teh geus balik deui ka lembur. Budakna nu disangka leungit teh geuningan lain leungit, tapi diajak ku babaturanna ka lembur Citepas sabab aya nu karyaan. Hiburanna teh 3 poe 3 peuting, da puguh cenah si Umar mah geus lalajo, tapi akhirna mah diranjeng babaturan balik sabab disusul keluarga nu neangan. Novel ieu cocok bacaeun pikeun kalangan barudak SMP kaluhur. Kaleuwihan bahasa nu dianggo dina eta novel Sunda teh gampang, aya gambaran oge janten kabayang kumaha ilustrasina. Kakuranganna seueur misteri anu cantang tu bener henteuna.